Bismillahirrahmanirrahim. Man barho bener. Walidihi Benar. salah. Kudu nama walidihi tuba kuto tuba tah kieu lahu wazadallahu ku zai Saya wazada lanjut. pi na kieu rihi dihijikeun ro kana mim kana ro rihi di sahajal manu gawe hade walidihi ka walidna lain walid na film walid sahajal manu gawe hade ka walid ka beberapa walid Walid. terang walid teh artina teh nu ngalahirkeun Hah? walid teh artina teh nu ngalahirkeun boh inung atawa bapa atawa aki nini uyut bao inung jeung bapa disebut nanawan walidain teh kedua orang tua inung bapa lamun bahasana walidin berarti bukan hanya inung bapa tapi saha aki jeung nini uyut jeung bao tasaur ieu katerangan sing saha jalma anu gawe hade ka beberapa walidna ka inung bapa na berbuat baik na teh ka nini aki na ka bao ka uyut bao na maka tuba lahu bagja eta jalma teh jadi jalma anu berbuat baik ka orang tua eta teh jalma anu bagja gitu eta teh berbuat baik ka ayah berbuat baik ka bunda berbuat baik ka aki ka nene dan seterusnya dugi ka luhur hiji tah nu berbuat baik ka orang tua teh bakal bagja bahagia nu kadua jalma anu berbuat baik ke orang tua teh bakal wajadallahu fi umrih Allah bakal nambahan umurna jadi dipanjangkeun naonana umurna nu tadi na umurna teh 50 tahun kulantaran berbuat baik kepada orang tua ditambahan 10 tahun misalnya jadi 60 tahun dan seterusnya ataupun yang dimaksud dengan panjang umur di dieu teh bisa jadi eta jalma teh sudah meninggal dunia sudah mati tetapi eta jalma kebaikanana dikenang sepanjang masa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat tetapi selalu disebut tidak ada dalam sholat yang tidak menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang umur atau seperti para ulama Imam Syafi'i behdieuna wa ajengan sudah mararawat tapi selalu disebut kebaikanana panjang umurna eta oge walaupun tos maot jasad nama gitu tah tipu 1